Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tina pasal katilu mim nun paeh sareng tanwin. Bagian kaopatna nyaeta ikhfa. Bagian kaopat tina pasal katilu bagian nun paeh sareng tanwin, hukum nun paeh sareng tanwin nyaeta ikhfa. Ari ikhfa aya lugot, aya istilah. Ari ikhfa ceuk lugot nyaeta asatru hartosna kadar-kadar nutupan. Ari ngaran ikhfa ceuk istilah nyaeta ibaratun anin nutqi biharfin sakinin arin anit tasydidi ala sifati bainal idhari wal idgomi ma'a muraatil gunnah. Anu hartina nyaeta hiji ibarat tina ngucapkeun huruf anu paeh anu kosong tina tasdid kana sifat antara idhar sareng idgham sarta ngaraksa kana gunnah. Ari huruf ikhfa sadayana aya 15, hiji ta, 2 sa, 3 jim, 4 dal, 5 za, 6 zai, 7 sin, 8 sya, 9 so, 10 dod, 11 to, 12 do, 13 fa, 14 qaf, 15 kaf. Patokanana di mana-mana nun paeh atawa tanwin mayunan salah sahijina huruf ikhfa anu 15, maka macana kudu disamarkeun makhraj nun paeh atawa tanwina. Contona nun paeh mayunan ta yang tahun. Contona nun paeh mayunan ta dina dua kalimah min tahtiha karena ceuk qaidah. Warabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili. Hukum nun paeh jeung tanwin kaopatna ikhfa nyang hareupan huruf sakantuna fi khamsatim mim ba'di asror riromjuha fi kilmiha dal baiti qaddamantuha. Nyata 15 huruf sadayana dina kawit kalimah ieuna domna. Sibdasana kam jadasah sungkod sama dum toyibajid pitu koddo do 5. Nyata soda sekap jimsin kopsin dal tozai fete do sing pada apal. Ari ikhfa kabagi 3 bagian, hiji ikhfa aqrab, 2 ikhfa awsat, katilu ikhfa ab'ad. Bagian kahiji tina ikhfa nyaeta ikhfa aqrab anu hurufna aya 3, hiji t, 2 to, 3 dal. Patokanana di mana-mana nun paeh atawa tanwin mayunan salah sahijina huruf ikhfa aqrab anu 3, maka macana kudu disamarkeun sarta nyamarkeunana kudu dideukeutkeun kana huruf ikhfa aqrab anu 3. Contona nun paeh mayunan ta yang tahun dina 2 kalimahna nun paeh mayunan ta min tahtiha. Bagian kadua tina ikhfa nyaeta ikhfa awsat anu huruf ari bagian kadua tina pasal katil tina bab tina ikhfa nyaeta ikhfa awsat anu hurufna aya 10, hiji sa, 2 jim, 3 za, 4 zai, 5 sin, 6 shin, 7 so, 8 do, 9 fa, 10 dod, 10 do. Patokanana di mana-mana nun paeh atawa tanwin mayunan salah sahijina huruf ikhfa awsat anu 10, maka macana kudu disamarkeun makhraj nun paeh atawa tanwina sarta nyamarkeunana kudu pertengahan. Contona nun paeh mayunam so wayang surukum. Nun paeh mayunan za min zalika. Bagian katilu nyaeta ikhfa ab'ad. Bagian katilu tina ikhfa nyaeta ikhfa ab'ad.
Bagian katilu tina ihfa nyaeta ihfa ad anu hurufna aya 2 nyaeta qaf sareng kaf. Patokanana di mana-mana nun paeh atawa tanwin mayunan salah sahijina huruf ihfa abad anu 2 maka macana kudu disamarkeun mahroj nun paeh atawa tanwina sarta nyamarkeunana sing kacida pisan samarna. Contona nun paeh mayunan qaf min qablikum, nun paeh mayunan kaf in kuntum. Lanjut kana pasal 4. Oke, dilanjut kana pasal 4.